Bina alhamdulillah tiasa teras wae ka panganten ka paling itu sareng besana nyepeng mujizat anu utami sedayana makhlukna anu taat tur bakti ka mantena nutur acara sungkem mulai ukur leleget tapi merupakan hiji bakti mentana doa tinu jadi indung jeung bapa taya hiji jalma medal ka alam dunya bijil tina belah batu sadaya aya cukang lantaran nyatana indung jeung bapa anaking kembang manah buah soca titipan Gusti Yang Widi poe ieu keur hidup duaan poe nu minum kabagjan poe pamungkas ti alam laga sekali wanci laki rabi leupas ti pangkuan indung jeung bapa tingali tetep heula mamahna geulis teh ngalolongkrang soca jadi indung hidup pernah yang karuk 8 bulan dilana salatu minallah wa alfasalam mama bibi danget ieu abdi madep ka mamah nyungkeun widi turidona aya basa nu kedawak cabala kagarugur tiasa hujan cimata mana bibi poe ieu ngadoakeun ka hidup kasep beral siklus rahayu berkah salamat salamina amin ya Allah. Pak maju terus maju. Ya terus. Terus maju.
Santos dikomorongkeun sareng keluarga. Rombongan pengantin pamandat rupina alhamdulillah biasa teras wae ka pangantin ka paling itu sareng besana sok manggala launan sanesna panginten porsina mangga dicalikan paling dia sok lalaunan we lalaunan atas rugi enak sagatnya Lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sahibu du'a anni laka wa baraka 'alaika wa jama bainakuma fil khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tipayun sabadana salam ayo urang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos mapari nikmat iman Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin wa ahrijna minhum salimin Nabi Muhammad Sayyidur Mursalin anu parantos dikiatan nyepeng mujizat anu utami sedayana makhlukna anu taat tur bakti ka mantenna nutur mekan berek petuduh berek petunjuk soal di dieu kiai saleueur nu kawajiban anu 5 keur hidep di ditu geus daya inung nganu ditanak bapa sareng ibu baraya anu ngabring suguhaneun anu mata clear pilih bumi hapunten nya eta mah hapunten kibesan Teh, ngebasuh heula. Ngebasuh heula. Jadi hartosna sungkem teh hiji teteh AA pentak ridho nu janten orang tua kumargi bade ngalaksanakeun rumah tangga atuh ti pun raman atanapi ti pun ibuna nyata neuneun pika dedeuh pika asih pika welas kanu janten murang kalina bade ngalaksanakeun ieu rumah tangina mudah-mudahan ya Allah urang doakeun ieu murang kali sing dijantenkeun kalayan asmana Allah nu maha mantur mahaloman ka sadaya makhlukna abdi nyalindung ka Allah tina reka perdana setan anu dilaknat pamugi ka sadayana acara sungkem lain ukur lalaget tapi mangrupakeun hiji bakti mentana doa tinu jadi indung jeung bapa taya hiji jalma medal ka alam dunya bijil tina belah batu
sadaya aya cukang lantarannya tanah indung jeung bapa boh nu aya keneh boh nu teu aya tangtuna harkat martabat mujizat darajat aya dina karidoan nu jadi indung jeung bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeningakeun geulis jangukeun heula tingali tetep lalai ibuna tingali ku hidup tetep bibina tingali ku hidup tingali anggap ieu mamah gagantina mamah ku hidup tingali tetep ku can ayeuna ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain karidoan Allah gumantung kana karidoan indung jeung bapa murka jeung benon Allah tergantung murkana benon indung jeung bapa. Bahkan Allah midaudina Al-Quran wa budum wala tusriku bihi sayan wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana maka kudu hade kanu jadi indung jeung bapa anak king kembang manah buah soca titipan Gusti yang widi poe ieu keur hidup duaan poe nu minum kabagjan poe pamungkas ti alam laga sekali wanci laki rabi leupas ti pangkuan indung jeung bapa tingali tetep heula mamahna geulis teh nalolongkrang soca jadi indung hidup pernah yang karuk 8 bulan dilana bongkor sare bongkor gawe enggak brumeng haprit rumahu tapi gelarna hidup ke alam dunia nyasat nyawa jadi indung diborahkeun dina rahmat ngan salambar geulis ujang kasep tingali bibi nalongkrang tecep jeung dedeuna nu jadi bibi hidup baganti ibu hidup mangrupakeun hiji kabagian tangguh hende kabungah jeung doa ngancip pikeun ieu ciptakeun ku hidup duaan kumatang nanu jadi bapa geuning didik waris harti poho ka capek poho ka sieun poho ka era malah aya hiji bapa nu tega kana pati ti dimang anak teu biayaan teu dahat jeung sajabana bisi jadi halang kana datang rahmat ti Gusti Nur beng alam prah geulis prah kasep geranya uga ciumna huna janten ibu saudara bibi hidup mama bibi danget ieu abdi madep ka mamah nyungkeun widitu ridona aya bahasa nu kedah waktu cabala ngarugur tiasa hujan cimata dinten ieu abdi hoyong doa restu nanti mama hoyong doa restu nanti bibi nu janten wakil mamah abdi hapunten abdi doakeun abdi mudah-mudahan aya dina mulus rahayu berkah salamet geulis putri mamah kasep anak bibi danget ieu indung naon ngaranna mun teu ngadoakeun ka anakna indung naon ngaranna mun teu ngahampura teu ngadoakeun ka anakna baheula kasep geulis jalan gede sasapuan pikeun hidup didoakeun lahir batin nya jeung akhirat mudah-mudahan hidup dina mulus mulia barokah sareng amin amin boleh dipeluk bibi boleh dipeluk mamanya sayang boleh dipeluk sok cariosan cepin aku mama cariosan cepin aku mama sok cariosan cepin aku bibi doakan aku bibi dangukeun hidup kasih ieu pangdeduk boy ieu hidup rek dilepaskeun ngaki rapi rumah tangga hartina geulis poe ieu ku mamah didoakeun didohampuratur panggelameur sagalana kasep poe ieu bibi ngawakilan mamah hidup dina kalura jeung ngategan manah bibi poe ieu ngadoakeun ka hidup kasep beral siklus rahayu berkah salamat salamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapa nu kawalangket ku diri abdi ngamodalan abdi siang jeung poho ka capek poho ka era poho ka sieun jadi bapa geuning nyakolakeun abdi ngabiayaan abdi dinten ieu abdi menang bagja bapa hoyong ka rumah mujizatna doa abdi bapa malah mandal sagalana jadikeun cukur lampu juga pelampahna ilmu rumah tangga Bapak Ridwan abdi hapunten abdi ngadajan jasa mulang tarima kanu janten sepuh ngan ukur ngabaribinkeun tur ngahesekeun bisi matak capek meteng sagalana Allah Subhanahu wa taala ayo aya ridona moal aya ridona Allah saeupeung bapak-bapak teu ridho dicium manangna diangkatkeun kasep oleh Ridwan abdi doakeun abdi bapak mulus mulia barokah abdi rumah tangga sing aya di sinugraha kasep geulis putra bapak naon ngaranna mun teu ngahampura teu ngadoakeun ka anak bapak naon ngaranna mun teu netepkeun manjatkeun doa pikeun anakna baheula geulis baheula
kasep jalan gede sasapuan dihampur lahir batin dunia yang akhirat aku Bapak sing aya dina mulus rahayu berkah salamat babari milidrikina ngawujud rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah brang Bapak pepejeh ka hidup jaga rumah tangga lain ukur akon-akon kaulina tapi rumah tangga dibengket ku janji suci dong geus diucapkeun ku hidup di payunan penghulu oge disaksian diwalian ku Bapak sinan ku para saksi sumangga hal kituna kelatu di langit gerata jelag jagat yakin kada hiji jat ilahi robi nu nyangking langit bumi sapang musik boleh dipeluk ayahnya sana boleh dipeluk ayah sok Bapak harewasan capialna doakeun ku Bapak harewasan mangapa capial sineng sindana ku Bapak dangukeun geulis ayeuna indung nu pernah ngandung Bapak nu pernah juga tetep antep salamina gelis iya kecak cibata Bapak nu jadi cukang lantaran hidup benang buya kasep iya geter tureng hapna Bapak dumadina pikeun hidup beralih doakan ku Bapak kasep sing mulus rahayu berkah salamat salamina amin atas mana nu jadi kolot hayang berat benghar luhur kuta gede dunya ulah rek kunjung ka gunung ulah muja ka sagara kudu sok rajeun urug sagara sok rajeun saat hayang berat benghar ulah waka jauh jarah ka mana-mana tapi pentakeun heula karomat puji jatuh jadi inung jeung Bapak urang anu ayeuna aya masih keneh nu tos teu aya doakeun ku urang salah sawios tina doa anu bakal mayangkan tos eueuh ti payuna hiji hadis ninggalkeun idama tabda adama in qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin tabawu bi waladin sholihin yadullah apabila anak Adam meninggal dunia putus semua amalnya kecuali 3 perkara pertama sedekah jariah doa ilmu yang bermanfaat ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya mudah-mudahan hidup duaan sing jadikeun hiji cukang lantaran kabagjaan keberkahan di rumah tangga salatu minallah wa alfasalam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam salamun salamun kamil khitam alaikum wahai badana ya waladikru unsuna bidolan walau ana bainal anam sarang sana ya minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam bidolam walau ana bainal anam salatum minallah wa alfasalam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam salam